Iya juz katilu halaman 287 cetakan As-Salamah sabaraha 300 jajaran ka-7 pihana. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad. Mana ayeuna aja? Waruya sareng diriwayat warawa. Tuh macana ge Bapak. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Abdullah bin Mubarak isnadi kalawan isnad nanjeuna an rajulin teu ngariwayatkeun ti hiji lalaki annahu sanyana ieu rajul qala eta ngandika ieu rajul li Muadz bin Jabalin ka Sayyidina Muadz bin Jabal ceuk eta rajul kieu hadis muga nyarioskeun hadis anjeun ni ka abdi hadisan kana hiji hadis tamida anu ngadangu anjeun kana eta hadis min Rasulillah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma qala nanti karawi babaka maka nangis saha Muadzun Zainab Muadz toh dipiwarang nyarioskeun hadis teh kumaha kalaka nangis batur mah hatta zanantu sehingga nyangka kaula annahu kana sanyana Sayyidina Muadz bin Jabal la yaskutu eta moal liren-liren Sayyidina Muadz bin Jabal tina nangisna katinggalna majikan moal liren nangisna teh hantem ngabangingi tos kitu summa sakata mangka kali-kali liren we anjeunna jempe we anjeunna Sayyidina Muadz teh liren tina nangisna tos kitu summa qala maka kali-kali ngandika Sayyidina Muadz ieu jang sami'tu midanget kaula an-nabiyya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh Kangjeng Nabi ngadawuhna kieu li ka kaula Tur Kangjeng Nabi teh ya Muadz wahai Muadz wa tujuh kaula labbaik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah itu bahasa namanya. Jadi di mana-mana di geruan teh lain kulan tapi kumaha labbaik artina pasrah sumrah abdi lahir batin kasalira bi abi demi pun bapa anta gambaran wa ummi sareng demi pun biak ya Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasna qala adawu Kangjeng Nabi ya Muadz inni sanyana kami muhadditsuka eta nu nyaritakeun hadis ka maneh nu nyaritakeun ka maneh hadisan kana hiji hadis in anta lamun apal maneh lamun ngajaga maneh hafizta tegasna lamun ngajaga maneh bukan ieu hadis nafa'a maka manfaat ieu hadis ka maneh mun ku maneh ditalar ieu manfaat ieu hadis teh ka maneh wa in anta jeung lamun ngamomorekeun maneh teu daya ta tegasna lamun ngamomorekeun maneh bukan ieu hadis walam tahfaz jeung teu apal maneh teu nalar maneh hukana ieu hadis yin qata'at maka pegat naon hujjatuka hujjah maneh indallahi di mungu Allah yaumul qiyamati dina poe kiamat lamun maneh teu nalar ieu hadis maneh bakal moal bisa nanaon di hareupeun Allah moal bisa ngahujjah nanaon kieu hadisna teh dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu Kangjeng Rasul niwarang nalar hadis ka saha? Ka Sayyidina Muadz. Ayeuna urang kitu. Cing inget cing napal kana hate. Mata ngajina tong bali nunu. Ieu dawuh Kangjeng Rasul ya Muadz wahai Muadz. Innallaha ta'ala sayaqna Allah ta'ala khalaqa eta nyiptakeun Allah sab'ata amlakin katujuh pirang-pirang malaikat qabla ay yakhluqa memeh nyiptakeun Allah as-samawati kana sakabeh langit wal ardh jeung sakabeh bumi. Janten Allah samemeh nyiptakeun bumi jeung langit teh nyiptakeun saha?
malaikat sabariji 7. Tos kitu tos Allah nyiptakeun 7 malaikat kakara we summa khalaqa mangka kari-kari nyiptakeun Allah as-samawati kana sakabeh langit anu sabariji teh nu 7 teh. Nah, tos kitu pajala maka ngajantenkeun Allah likulli sama'in pakeun saban-saban hiji langit minas sab'ati tinu 7 langit teh ngajantenkeun malakan ka malaikat bawaban anu tukang ngajaga alaiha kana itu langit. Ayeuna mah naon? Satpam. Gitu. Di tiap-tiap langit teh aya naon? Aya satpaman gitu. Panjallala anu teman-teman ngagungkeun Allah kana itu langit azman kalawan ngagungkeun temenan. Geus kitu kumaha patas adu maka naik we al-hafadzatu malaikat hafadzah ta bi amalil abdi mawa amalna hiji hamba. Gitu cing amal urang teh disorkeun. Jadi tiap-tiap hari Senin amal urang teh disetorkeun ka Gusti Allah. Gitu. Tah ieu mah teh dicanakna ku para malaikat. Disebutkan malaikat naon hafadzah nyanak amal urang teu ngobros ka langit ka hiji ka dua ka tilu kitu. Tah ieu para malaikat hafadzah mawa amalna jelema amalna teh min hini asbaha ti mimiti subuh-subuh ieu amalna jelema teh ilahini amsa nepi ka waktu sore-sore. Ieu amal teh amalna jelema. Lahu anu eta tetep kana itu amal teh nurun ari cahaya, kanuri syamsi sacara cahaya panon poe. Gitu. Hartosna ieu amal teh kumaha ngempur luar biasa. Tah. Hatta idza sa'idat sehingga di mana-mana naik ieu para malaikat teh, malaikat hafadzah bihi mawa itu amal teh anu naon anu pinuh ku cahaya. Amalna teh ti isuk-isuk nepi ka sore. Dibawa ka mana? Naik ka mana? Ilas sama dunya ka langit dunia alias langit kahiji. Barang begitu naik ka langit kahiji zakat maka milang-milang bersih ieu malaikat kana itu amal. Pakastarat maka milang-milang loba ieu malaikat kana itu amal. Fayaqulu maka ngandika saha al malaku malaikat lil hafadzati ka malaikat hafadzah. Ieu sangkaan malaikat hafadzah mah wah atuh ieu amalna ge ti isuk-isuk nepikeun ka sore kabayang ti subuh ibadah terus nepi ka sore irah urang. Ieu mah amalna ti subuh-subuh nepikeun ka sore. Atuh para malaikat hafadzah teh pede mawa amal anu wala bercahaya luar biasa. Barang begitu teh azub ka langit kahiji kumaha ceuk ieu satpam ceuk malaikat nu aya di langit kahiji teh ngadawuhna kieu idribu kudu ngababukeun maraneh kabeh bihadzal amali kana ieu amal wajha sahibi kana beungeutna nu ngabogaan ieu amal. Naon ieu amal nu kieu rek dibawa ka langit rek disetorkeun ka Allah moal ditarima babukeun euy kanu bogana babukeun boro geus pede we ieu malaikat kumaha dawuh malaikat dawuh satpam teh malaikat nu aya di langit kahiji ya ana ari kaula sahibul ribati eta penjaga na ngupat. Amaro marentah ni ka kaula sa Rabbi pangeran kaula Allah ada kana moal ninggalkeun kaula amalaman kana amalna jalma yurtaban ngupat eta jalma annasa ka manusa
yujawizu ngaliwatan itu amal ni ka kaula ila ghairi kalian kaula. Hampura kuring ieu tukang nyortir amal bisi aya ngupat, nu aya ngupatan moal bisa ngaliwat ka dieu. Artinya urang andai kata ibadah di subuh nepikeun ka sore terus ibadah salat ngaji ngapalkeun tulang-tulung ka batur. Di jauhan doraka ningali awe peureum ningali awe tungkul kitu tipi balangkeun pepeuskeun ngan hanya kalsok ngumpah kumaha teu nepi ka langit kahiji babukeun euy amalna titah dibabukeun Allah. Masyaallah. Qala nanti karawi geus kitu tummatati maka kali-kali angkat deui saha al hafazatu malaikat hafazah bi amali sholihin mawa amal anu saleh min a'malil abdi tina pirang-pirang amalna seorang hamba. Geus kitu patamurru maka ngaliwat ya malaikat hafazah teh bihi mawa amal anu saleh teh geus kitu patuzaki maka milang-milang bersih ieu malaikat hafazah kana eta amal teh waktu katiru jeung milang-milang loba ieu malaikat hafazah kana itu amal hatta tablugha sehingga nepi ieu malaikat hafazah bihi mawa itu amal ila sama itsaniyati ka langit anu kadua. Tah gajang carita upama ieu amal teh teu aya ngupatan. Henteu aya ngupah. Akhirna kumaha lolos tina pemeriksaan langit anu kahiji. Akhirna kumaha maju terus nepikeun ka nepi ka langit kadua. Teu barang nepi ka langit kadua fayaqulu mangka ngandika lahum ka malaikat hafazah saha al malaku malaikat al muwakkalu anu diwakilan biha di itu langit anu kadua. Kan didinya aya penjaga nah alias satpam. Eta satpam langit anu kadua. Ceuk eta malaikat ceuk eta satpam tipu eureun tipu kudu eureun maraneh kabeh. Geus kitu wadribu jeung kudu nengeulkeun maraneh kabeh bihadza amali ku ieu amal wajha sahibi kana beungeut nu ngabogaan ieu amal. Eureun aipek teh kumaha balikeun deui babukeun ya kanu ngabogaan amal ieu saha upama kizaid babukeun salatna teh jadi naon jadi siksa. Teu sagala amal ibadahna jadi siksa da naon eta teu aya engke geura di dieu inna usanyana ieu jalma arada eta ngarepkeun jalma ngamaksud jalma bi amalihi ku amalna eta jalma hazanu ieu teu ngamaksud aradad dunya kana banda dunya amara marentah ni ka kaula rabbi pangeran kaula Allah ada kana moal ninggalkeun kana teu ninggalkeun kaula amalahu kana amalna jalma yujawizu ngaliwatan eta amal ni ka kaula ila ghairi kalian kaula innahu sanna ya jalma kana eta aya jalma yaftakhiru eta angkuh jalma bihi ku amalna ala nasi ka manusa fi majalisihim dina pirang-pirang majlisna manusa ieu jalma teh kumaha tujuanna ngaji teh da manehna mah neangan duit sagala di duit eta moal nepi ka langit kadua hanya nepi ka langit kahiji geus nepi ka langit kadua balangkeun teu hayang aing narima amal jiga ieu oge naon di mana-mana ririungan jeung batur teh gumej we asa aing pang ajenganana asa aing pang pinterna aing pang katalar hadisna aing alus turunana naudzu billah ago pedah getol ngaji pedah getol salat anu kitu moal nepi ka langit kado langsung dibalikeun deui dipalangkeun amal Allah
Kitab urang mah sakuatan ada tong make duit-duitan. Di mana-mana ayeuna. Oh, kan ieu mah nya kuring malah nyinira. Ieu mah keur kuring sorangan we. Upama teu boga duit ya. Butuh keur naon. Urang moto kopi we. Kopi upama sekian nyeun doa. Ya doa tina kitab naon. Bes kita ieu bisi hayang babari rezeki, ta ieu baca, ieu aya ieu. Gantian jang fotokopina. Sabaranya upama 5.000. Upama salamar 5.000. Aing fotokopi salamar sabaraha? 200. Batina mah sabaraha mah? 4.008. Menikah gede eta nya. Padahal teu pira 5.000. Da kana eta baso curug mah 5.000. Moal. Tapi kumaha? Gede atuh. Ayeuna modal 200. Do batina sabaraha? Sabaraha ti kleutah? Entong urang tong kitu. Bae lah. Kaparaban beo oge hayam euy hayam. Teu biasa di dieu. Urang ka Gusti diajar urang ka Gusti. Urang ka Gusti. Allahu Rabbi. Naon? Eta bisi juga nu amal soleh ayu pek teh tong borah nepi ka langit ka-7. Dina langit ka-2 ge geus dibalang. Terasna Allahu Rabbi geus kitu kumaha atas andu qala andika rawi atas andu jeung naik deui al-hafazatu malaikat hafazah bi amalil amdi mawa amalna seorang hamba ya betahiju bercahaya ya amalna ge nuron halna nur tuh ya teh amalna teh pinu ku cahaya min sedaqatin nyatana sedekah wasiyamin jeung puasa wasalatin jeung salat pada ajaban teman-teman ngagetkeun ieu amal hafazata ka malaikat hafazah upama da ieu mah ieu mah ikhlas teu ngajina teu diduitkeun cara angkuh tawadhu rendah di henteu gumejreng ayeuna kumaha liwat teh ti langit ka 10 hiji langit kedua geus kitu payujawizuna maka ngaliwatan ieu para malaikat hafazah teh bihi mawa ieu amal ila sama'it talizati ka langit anu katilu barang begitu nepi ka langit nu katilu fayaqulu maka ngandika lahum ka para malaikat hafazah saha al malaku malaikat al muwakkalu anu diwakilan biha di langit katilu ceuk eta malaikat nu aya di langit katilu kieu kieu kudu eureun maraneh kabeh eureun lah aipek teh dikontrol aipek teh pas dikontrol wadribu jeung kudu neungeulkeun maraneh kabeh bihaza amaliku ieu amal wajha sahibihi kana beungeut anu ngabogaan ieu amal ana ari kaula malakul kibri eta malaikat penjaga sombong amara marentah ni ka kaula sarabbi pangeran kaula Allah ada kana henteu ninggalkeun kaula amalahu kana amalna eta jalma yujawizu halna ngaliwatan ieu amal ni ka kaula ila ghairi kalian kaula innahu sanyana ieu jalma kana eta aya jalma yatakabbaru eta sombong eta jalma alan nasi kamanusa fi majalisihim di pirang-pirang majelisna itu manusia Allah tong asup ka dieu sia balangkeun beubeutkeun bantingkeun tak kana beungeut tah kaos nu heueuh sedekah kaos nu heueuh puasa kaos nu heueuh salat sia tapi sia dina hatena sombong sia peda aing tukang salat peda aing tukang puasa peda aing tukang sedekah teu nya cek kuring oge tapi di mana-mana sedekah aya anak kudu ngaji heula sok sedekah ngan sombong moal ditarima euy sedekahna kamari di mana-mana sedekah diusahakeun teh leungeun kenca eta cacak-cacak leungeun kenca tong cenah hafal tinggal komo euy batur mah
Masya Allah. Artosna urang teu meunang sok. Urang ngaji unggal poe teu meunang sombong. Ieu mah urang mah lakon gawe we, lakon gawe. Matak rek batur aya nu ngomong kitu, ngomong kieu. Kumaha dinya antepkeun ngungkug we urang kumaha di. Ulah sarua juga heueuh ngaji. Gitu. Akeun bae hare-hare. Tapi da meningkan jiga nu heueuh ngaji, meningkan jiga nu heueuh ngaji daripada jiga nu heueuh molor. Nya. Lamun teh mah mending teh. Ngan kumaha entong lah. Entong sarua antep we biarkan anjing kapila berlalu antepkeun we. Allahu Rabbi. Geus kitu kumaha qala ngandika rawi pada saat ujung naik dari al-hafazatu malaikat hafazah bi amalil abdi mawa amalna seorang hamba yazharu gilang gumilang ieu amalna kama yazharu sacara gilang gumilangna al-kaukabu bentang ad-durriyu anu cingkaretit lahu anu eta tepana itu amal teh dawiyun ari soran ngaguru min tasbihin nyatana tasbih wa sholatin jeung salat wa hajjin jeung munggah haji wa umratin jeung umrah. Masyaallah. Jadi naik ka langit ka hiji lolos. Ada ieu mah tarang upat naik ka langit ka dua lolos. Ieu mah teu ngajina teu diduitkeun seutik-eutik acan lolos. Geus kitu naik deui ka langit ka tilu itu kumaha lolos deui ieu mah teu aya sombongan. Kumaha? Amalna ge kumaha? Bersinar gilang gumilang. Jiga ayeuna langit pinuh ku bentang cingkartit luar biasa. Oge si amalna teh begitu dibawa teh ngaguruh. Ngaguruh. Nyata ngaguruh tina tasbih, tahmid, wah salatna, hajina, umrahna, wah luar biasa. Allah. Hatta yujawizu sehingga ngaliwat maraneh nabi mawa ieu amal nu ngaguruh teh anu cingkartit jigah-jigah naon jigah pinuh ku bentang ngaliwat ka mana as-sama ar-rabi'ata ka langit anu kaopat aipek teh payaqulu maka ngandika lahum ka malaikat hafazah saha malaku malaikat al-muwakkalu anu diwakilan biha di langit kaopat kumaha ceuk eta malaikat anu penjaga teh penjaga langit kaopat ifu kudu eureun maraneh kabeh wadribu jeung kudu ngababukeun maraneh kabeh biadal amaliku ieu amal wajhal sahibi kana beungeut nu ngabogaan ieu amal idribu kudu neungeulkeun maraneh kabeh bihi ku ieu amal zahrahu kana tonggongna ieu jalma nu ngabogaan amal si sahib teh wabatnahu jeung kudu neungeulkeun kana beuteungna eta jalma. Aduh, katipu malaikat hafazah ge katipu. Sangkaan mah itu amal alus rek lolos sangkaan. Aipek teh ceuk satpam, langit anu kaopat kumaha? Babukeun, malahan mah ieu mah lain kana beungeut na hungkul. Tonggongna ge kumaha? Babukeun kana tonggongna. Babukeun kana naon? Kana beuteung. Allah. Ieu di situ apa ana ari kaula sahibul ujbi. Eta penjaga ujub amara marentah nikah kaula rabbi pangeran kaula Allah ada kana teu ninggalkeun kaula amalahu kana amalna eta jalma yujawizu hal ngaliwatan ieu amal nikah kaula ila ghairi kalian kaula inna uzannya nyana ieu jelema kana eta aya jelema si sahib teh iza amila eta di mana-mana amal manehna amalan kana hiji amal adkhala maka ngasupkeun jalma al-ujbah kana ujub fi amalihi dina amalna eta jalma. Ieu teh jelema teh aya hanyakalna osok salat mah munggah haji bah sagala amal sok dipigawe amal hade ngan aya naon ujub. Ujub teh aya bahasa kieu surah apa? Lamun teu ku aing. Lamun teu ku aing ieu teh pasantren teh moal kieu. Ieu teh asbabna mah ieu teh gara-gara aing. Lamun teu ku aing di donaturan, di sponsoran moal kieu. Beak we ganjaranna teh salatna,
Munga hajina umrohna walaupun dina satahun 5 kali beak euy ku ujub mah ieu teh ku urang ieu teh geusikna dipasok ku urang naonna dipasok ku urang wah sagalana ku urang kaina semenna ku urang lamun eueuh urang moal kieu angere baheula ge panggung meureun beak euy ganjaranana tong sok aing beunghar tong sok aing geus upama ngabangun pasantren, ngabangun masjid, tong sok aing. Can puguh eta nyelametkeun. Matak cek kuring oge. Rajana ibadah mengaji euy. Da moal balik sidegah ge moal balik, salat oge moal balik, puasa moal balik teu ngaji. Rajana ibadah mana? Ngaji. Coba ayeuna hantum-hantum wiridan ayeuna wiridan efek hayang boga duit ngomong ibadah ieu mah urang kuring mah langsung ka Allah ka Allah duit si aing apa jarah duit mono sababaraha minggu hayang duit sia lebar aing mah anas keueuh jabat keueung jabat tiris diganyar moal ada maneh mah hayang duit Allahu Rabbi al umuru bimaqasidiha urang ngalakukeun hiji perkara teh kumaha tujuanana badak lamun rek diarah cing bener niatna wah kuring mah ieu hayang bisa ngaji berarti al umuru bimaqasidiha da eta kan kade aya jarah teu ngaji sakitu wallahu a'lam dileuwihan 5 menit itu apa maren tenang alhamdulillah masyaallah tah mah apalkeun kan tadi cenah di mana-mana teu kumaneh dawuh Kangjeng Rasul ka Sayyidina Mu'adz mun kumaneh ieu diapalkeun tangtu mun kumaneh teu diapalkeun engke dina poe kiamah maneh moal bisa ngomong di hareupeun Gusti jempe we ngahulang cirina cilaka urang apal-apal we cing inget tulis nya dina buku tunda di hareupeun ngarah ingat atawa teu kitu ge boga rekamanana ku urang baca reka arah inget dari urang mah ari dibaca deui mah jigana mah cadu jigana teh nya iya kan geus dipangmacakeun tuluy datang ka imah dibaca deui teh jigana teh cadu kacaduna jigana teh iraha teuy nya atuh kitu mah ngarekam sok ayeuna Kang